Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Logatna mah geus nya, da kamari ngahutang. Furu'un qala at-Taju al-Fazari wal Burhan al-Maradi wa ghairuhuma min man syarrata qira'ata juz'in minal Qur'an kulla yaumin kafahu qadru juz'in walau mufarraqan. Dina ieu cabang masih keneh ngabahas kana pembahasan waqaf eday anu masih sembrawut di lembur urang da lembur sararea we gitu lain lembur urang unggul tepuguh waqaf teh. Di dieu diterangkeun dina cabang anu ieu walau qalal waqif lamun mah jalma anu ngawakafkeun ngomong etanya qala at-Taju al-Fazari eta bener teh. Waqaftu hadza ala fulan bi syarti ay yaqra kulla yaumin juz'an minal Qur'an. Cek Syekh Taj al-Fazari jeung Burhan al-Maraghi tah bisi rek boga budak mana pun. Taj al-Fazari kudu jadi ulama kan. Jadi bangsat hanas ngaran hade pan riweuh gitu. Ulah ngaran saha Muhammad atau Abdullah atau Abdurrahman Abdul Aziz ai dididik jadi bangsat montong itu wajan. Jadi kudu jadi boga budak teh nyaek dipernakeun gedung jadi kenaon ieu budak jadi burung hantu atau apa atau dijadikeun naon ka karep. Cak Syekh Taj al-Fazari jeung Burhan al-Maraghi jeung nu sejenna kieu cenah saha jalma anu nyaratkeun dina ngawakafkeunana nyaratkeun kana kudu maca sajuz jalma anu narima wakafna. Udah kieu eta jalma nu ngawakafkeun teh ngomong kieu waqaftu hadza ala fulan bi syarati ay yaqra'a kulla yaum juz'an minal Qur'an walam yuqayyidhu bi kaunihi ghair mufarraq aw bi kaunihi an zahri ghaibin. Ngomong kieu jalma nu ngawakafkeun kaula ngawakafkeun kana ieu tanah kasih anu dengan syarat manehanana kudu maca Quran tiap poe sajuz. Aya syaratannya ngan sakitu we kudu maca sajuz lain tina Quran tapi tina Quran sajuz Quran. Kaula ngawakafkeun kana ieu tanah kaki anu dengan syarat kudu maca Quran sapoe sajuz tina Quran. Berarti aya syaratna teh penerima wakaf kudu maca Quran sapoe sajuz. Geus we sakitu bahasana teh. Teu dikaidan kudu sajuz teh ulah dipisah-pisah. Pan bisa dikait sajuz ge bisa surat An-Nas Falak terus atau pisah-pisah Yasin sugan aya sajuz we Yasin Al-Baqarah Al-Waqiah Ar-Rahman pan bisa hiji surat digabungkeun sasurat digabungkeun nepikeun ka aya hitungan sajuz pan bisa gitu. Jadi sajuz teh bisa juz amba sajuz gitu tartib teu bisa-bisa bisa gitu. Bisa sajuz teh diacak itu penting sajuz gitu sugan Ali Imran baca Waqiah Tabarok aya sajuz eueuh tilu surat eta pan ngacak eta teh Ali Imran di mana Al-Waqiah surat nu mana Tabarok nu mana pan ngacak teu disyaratkeun teu dikaidan kudu ulah dipisah-pisah atawa dipisah-pisah atawa teu dikaidan kudu ditalar henteu. Pokoknya kitu bahasana kitu syaratna kaula ngawakafkeun ieu tanah kaki anu hijaed atawa kiobud gitu dengan syarat eta kiobud teh kudu maca satiap poe sajuz Quran geus sakitu. Ke kumaha si obud cukup teu ku maca asal sajuz we sok sanajan dipisah-pisah sajuz we sok sanajan dibaca teu ditalar kumaha jawab ku ulama ulah ku urang da ayeuna mah loba jelema anu ngajawab pertanyaan teh ku urang cek abi mah gitu
beleguk cek abi mah kumaha cek abi mah kieu pantasna pantas dia eta nu boloho biasana kitu sawa kiai anu kiai na teu masantren kumaha ngajawab permasalahan sedangkan ari kiai mah kudu bisa ngajawab karena pertanyaan sabab aya jelema anu berhak bertanya mata ku sabab aya berhak jelema bertanya kudu bisa ngajawab teu kantos tamat banyak kita era jawab cek ulama lain cek urang lamun cek urang bisa didebat ku batur heseng ke ngelakna cek ulama kieu cenah sangaran ulamana Taj Al-Fazari jeung Burhan Al-Marawi bahkan nu sejenna ge ngilu berkomentar ngajawab masalah ieu jawabanana man syarata qira'ata juzin minal Qur'an kullayaum sahajalma si Waqif nu ngawakabkeun nyaratkeun dina ngawakabkeun ka si mauquf aleh teh nyaratkeun bahwa si mauquf aleh kudu maca sajuz tina Al-Qur'an kullayaum satiap poe teu dikaidan dipisah-pisah sajuzna teu dikaidan ditartibkeun disusunkeun sajuzna teu dikaidan kudu ditalar tadi kaidan kudu ayeuna dibaca gitu maka cek ulama kapahu qadru juz'in walau mufarraqan cukup kamanehanana nu penting maca ukuran sajuz we sok sanajan dipisah-pisah surat kojo baca Tabarok Waqiah Al-Kahfi gitu meureun Yasin nu penting mah aya ukuran sajuz itu wa nazron sok sanajan teu ningali sonajan ditingali teu ditalar itu mau majmu syarif baca geus cukup eta manehanana ngalakonan karena persyaratan ti si waqif lamun mah nyaratkeun model kitu teu dikaidan ngan cenah wa fil mufarraq nazarun lamun mah dina masalah maca aya komentar tetep dina masalah maca sajuz nu dipisah-pisah tetep perlu ditinjau ulang cenah nah sabab cina wajah anu leuwih ngadeuketan kana bener tetep dibalikeun kana naon kana al-urful muttarid licirianil adat kumaha kebiasaan adat hilap ulama eta geus cek nu eta mah meunang matak aya walau mufarraqan aya goyah aya hilap di jerona dina fikih di mana aya goyah sok aya hilap di jerona walau mufarraqan sok sanajan maca Quran dipisah eta sajuz teh cukup berarti dina jero walau mufarraqan teh aya muqabil aya nu nentang kana pendapat ieu perlu ditinjau ulang tetap kudu diperhatikan urful muttarid jadi adat anu berlaku di eta wilayah tuh aya wae perdebatan teh pan ikhtilaful ulama rahmat walau qala lamun mah ngomong si jalma si Waqif ngawakafkeun liyutasaddaq bi gulatihi fi Ramadan aw Asyura fa fata tusaddaqu ba'dahu wala yuntazaru misluhu atau wala yantaziru mislahu atau wala yuntazaru misluhu ayeuna jalma anu ngawakafkeun ngomongna kieu waqaftu kaza ngawakafkeun kaula kaza kana ieu liyutasaddaq bi gulatihi supaya disodakohkeun penghasilanana dina bulan Ramadan sodakohkeunana teh atawa dina bulan Asyura 10 Muharram jadi kieu kaula ngawakafkeun kana ieu tanah penghasilanana sodakohkeun dina bulan Ramadan berarti puguh ieu tanah diwakafkeun penghasilan tina ieu tanah sodakohkeun ka dina bulan Ramadan atawa sodakohkeun dina Asyura poe 10 tanggal 10 bulan Muharram kumaha sing horeng teh papata porot sodakoh telah berlalu sodakoh Ramadan telah berlalu kade sok sanajan rindu ge Ramadan Idul Fitri tong puasa sok aya man rindu Ramadan akan pergi itu sok aya puasa Idul Fitri
papata eta Ramadan meninggalkan teu kaburu disodakohkeun tah eta penghasilan tina tanah anu diwakafkeun dina bulan Ramadan. Ai tadi bahasana kumaha kaula ngawakafkeun kana ieu tanah omat penghasilanana sodakohkeun dina bulan Ramadan eta hiji atawa sodakohkeun dina poean Asyura. Papata berlalulah Ramadan itu berlalulah eta penghasilan tina Ramadan teu kaburu kabikeun dina Asyura teu kaburu kabikeun kumaha tuh ira sodakoh tusaddaku ba'dahu sodakohkeun dina ba'da Ramadan sodakohkeun dina ba'da Asyura berarti Safar Asyura berarti Ramadan ba'da Ramadan Syawal Hafid Rayagum sodakohkeun sok sanajan wakafna penghasilanana sodakohkeun dina bulan Ramadan. Bulan Ramadan teu kasodakohkeun kalewat kade teu kudu ngadago Ramadan anu bakal datang sodakohkeun ge ba'da Ramadan naon Syawal Hafid atau Rayagum lamun Muharram berarti Safar Hafid Safar Mulud silih Mulud jadi teu kudu itu. Mata cik ulama lamun mah jelema nu ngawakafkeun ngomong ngawakafkeun kaula kana ieu tanah penghasilanana supaya disodakohkeun dina bulan Ramadan atawa disodakohkeun dina poean Asyura papata sing horeng teh lapur eta Ramadan teh berlalu Asyura ge berlalu kumaha tuh tusodaku ba'dahu eta penghasilan teh sodakohkeun dina ba'da Ramadan atawa ba'da Asyura Syawal berarti Mulud berarti sok sanajan dina bulan Mulud wala yuntadzaru mithlu ulah didago pantarna Ramadan pantarna Asyura hareup Muharram hareup ulah dago kitu ulah didago Ramadan yang akan datang baya ieu mah kalewatan kewe urang kasorupkeunana bikeunna sodakohkeunna Ramadan nu bakal datang da bahasana ge sodakohkeun penghasilanana dina bulan wa huwa ma ba'da syahri Ramadan itu sodakohkeun poe ba'da Ramadan teh ba'da al-faid naon ma ba'da syahri naon bulan ba'da Ramadan atau ba'da poean Asu wala yuntadzaru mithluhu itu ulah didago datangna Ramadan anu sejen atawa Asyura anu sejen minas sanatil atiyah tina taun anu bakal datang terus disodakohkeun dina taun Ramadan anu bakal dat ulah kitu lamun mah bahasana ngan sakitu. Nah, bener inggih gitu. Ya laras gitu larasnya kumaha? Oh, sodakohkeun dina badana. Sodakohkeun badana. Tapi in qala pitron li suamihi lain suamina li suamihi intadzarahu. Tapi lamun mah bahasana teh bahasana in qayyadal waqib at-tasaddaqa bima dzukira bi qaulihi fitran li suamihi lamun mangaidan jalma nu ngawakafkeun kana sedekah anu geus dicaritakeun bieu teh dina bulan Ramadan sangkan jadi buka jang jalma anu puasa dina bulan Ramadan eta kumaha wayahna intadzara maji al misli amalan bi syartil waqif wayahna eta mah engke we Ramadan anu bakal datang nah sabab disodakohkeunana dina bulan Ramadan ka jalma nu puasa dina bulan tah aya jalma nu puasa dina bulan Ramadan lamun mah tambahan eta wayahna ulah Syawal disodakohkeun mulai anu ben Ramadan puasa Ramadan nu bikeun ge mat engke eta mah Ramadan anu bakal lieur masalah wakaf hoream sebenarnya mah asli teu semangat dah oh semangat siap lieur masalah wakaf nya tunuh da mana riweuhna teh kitu masalah mikir keur tunuh da salah ngomong wae netizen tungtung lamang kitu teh aing deui nu riweuh gitu asli dah kertunuh ngomong mariwuh itu kertunuh tong kertunuh mah sare kertunuh mah ngobrol ge pan hoream iya kertunuh teh ngomong teh mikir halah matak teu diududan mariwuh yo lah netizen haram udud teh duruk teu ngarasakeun ngaji jam 12 pentingnya teu dikopian teh diududan
Wa abta ghair wahid. Lain si wahid ieu nu matwakeun. Ghair wahid salian hiji jalma berarti loba. Loba berarti nu matwakeun aya. Padahal mana tuh wa abta jamaatun we gitu. Wa abta fatwa sa jamaatun golongan loba. Berarti mata ghair wahid teh bisa 2 meureun gitu, bisa 3. Ai jamaah pan teh bisa 2 gitu, kudu leuwih ti 3 gitu. Bisalah ulama teh. Wa abta ghair wahid. Matwakeun salian hiji berarti bisa 2 bisa 3 matak teh ku jamaah kumaha matwakeun nabi annahu lau qala ala man yaqra ala qabri abi cek ulama anu lain hiji bisa 2 3 jeung 4 kadituna sajabana loba ieu nya matwakeun bi annahu lamun mah jalma anu ngawakafkeun ngomong kieu ngomongna waqaftu hadza ala man yaqra'u ala qabri abi kulla jum'atin yasin kaula ngawakafkeun kana ieu barang naon wae barang nama tanah nu sah diwakafkeun teh ka jalma anu maca luhureun kubur bapa kaula dina poe Jumat maca yasin. Jadi kaula ngawakafkeun kana ieu tanah ka jalma anu maca Qur'an maca yasin dina kubur bapa kaula satiap poe Jumat. Bi annahu in haddal qiraah bi muddah muayyana aw ayyana likulli sana itu likulli sanatin ghullatan utubi'a bi annahu ieu teh muta'allaqna afta itu bi annahu saestuna siwakib in hada lamun mangabates siwakib teh al qiraat kana maca nabi muddatin muayyanatin mangsa anu ditangtukeun seperti satauneun sabulaneun kaula ngawakafkeun kana ieu tanah ka jalma anu maca luhureun kubur bapa kaula dina poe Jumat maca kana surat yasin satauneun misalna sabulaneun anu disebutkeun eta na maca nama kitu ngan ieu si wakif kumaha eta saumur hirup kudu maca yasin sabulan kudu maca yasin atau kumaha maka in hadda al qiraah mi muddah muayyanah lamun mah nangtukeun jalma nu ngawakafkeun teh ditangtukeun ku waktu tertentu misal satauneun itu atawa nangtukeun manehanana likulli sanah gullah itu bian kolak ieu waqaftu hadzal mushaf ala man yaqra ala qabri abi kulla jumatin surat yasin walahu fi kulli sanah min gullati ardi au nawi asyur rahim masalat nangtukeun kieu kaula ngawakafkeun kana ieu mushaf atawa kana ieu tanah ka jalma nu maca Quran luhureun kubur bapa kaula tiap poe Jumat kana surat yasin satauneun walahu fi kulli sanah min gullati ardi maka eta jalma bakal menang bagian bakal kabagean ayeuna tina sataun sakali ayeuna penghasilan kebon kaula 10 dinar berarti ditangtukeun dah taunna ditangtukeun penghasilanana ditangtukeun jadi kaula ayeuna ngawakafkeun kana ieu mushaf ka jalma anu maca Quran luhureun kubur bapa kaula dina poe Jumat surat yasin itu dina saban tahun dina penghasilan bumi atawa naon asyru darahim ditangtukeun itu jadi penghasilanana ditangtukeun tau bahasana kaula ngawakafkeun ayeuna dina penghasilan ieu tanah satahun sakali ka jalma anu ayeuna maca luhureun kubur bapa kaula tiap poe Jumat maca surat yasin 10% dina penghasilan misalnya 20% misalnya itu berarti eta ditangtukeun naonna penghasilanana atau ditangtukeun waktuna itu kumaha tah utubi'a nya dituturkeun we berarti lamun mah ditangtukeun tahun berarti kudu satahun tiap Jumat berarti lamun ditangtukeun ayeuna sabulan misalna ya sabulan itu ditangtukeun sabulan lamun mah ditangtukeun penghasilanana teh anu bakal kabageanana teh saeta jalma teh 30% berarti 30% lamun mah ditangtukeun
ieu geus ditangtukeun kumaha teh ditangtukeun ek saumur hirup yo kitu kaula ngawakafkeun kana ieu tanah atawa kaula ngawakafkeun kana ieu tanah kana ieu mushaf ka jalma anu maca Quran hureun kubur bapa kaula nu dina setiap poe Jumat itu atau maca Yasin dina setiap poe di kaidan sabulaneun satahunan kumaha atau dina penghasilan anak teu di kaidan ku 30% 20% kumaha ripuh tah wa illa lamun mah teu dibates ku waktu lamun mah teu ditangtukeun pikeun sataun kana penghasilanana batal wakaf teh dari ripuh atuh kumaha macana sok mata ku fa illam yahuddal qiraah aw lam yu'ayyin likulli sanah gullah batalal waqfu lamun mah hiji teu dibates macana atawa teu ditangtukeun pikeun sataun tina penghasilanana misal 20% ka eta batalal waqfu batal wakaf terus kudu maca sanang-nang gitu perbandingan anak teh kieu naziru ma qaluhu wa ma dzukira minal butlan wal waqfi nyata perkara anu geus dicaritakeun nyatana batal bi wakaf nu teu ditangtukeun naonna nu teu ditangtukeun macana itu ku waktu anu ditangtukeun atawa penghasilanana tina saban-saban sataun ta perbandinganana teh mikeun mubtada huwa itu naziru maqaluhu perbandinganana teh nyaeta perkara nu didawukeun ku ulama min butlanil wasiyat li zaidin kulla syahrin bidinarin ila fi dinarin wahidin di mana-mana wasiat jadi perbandingan tadi batal iya ya itu dibandingkeun kana anu tadi teh iya ya itu naon masalah wasiat gitu maksudnya kumaha min butlanil wasiyat li zaidin kula syahrin bidinarin kaula wasiat penghasilan ieu tanah teh yang si Zaid sadinar nah, ila fi dinarin wahidin untuk kudu tiap bulan kecuali dinar nu sahiji we nu dibikeun teh jadi wasiat itu bahwa Zaid bakal menang sadinar dina penghasilan kebona tanu jadi teh wasiat nu kahiji we jadi bulan hareup geus teu kudu gitu dinar nu kahiji dina bulan pertama nah bima tu annaha latan bulu ila pisulus gitu sabab wasiat teh pan ulah leuwih ti seperti lu harta gitu intaha beres tah kawal ayeuna wa inna ma yutajahu pastina diunggulkeun kawal ieu diunggulkeun naon ilhaqul waqfi bil wasiat ngagantungkeun ayeuna ngakurkeun waqaf kana wasiat diunggulkeun ngakurkeun waqaf kana wasiat in allaqa bil maut lamun ma eta waqaf dicantelkeun kana maut gitu sabab li annahu hina id wasiat sabab waqaf di mana dicantelkeun kana maot eta teh wasiat teh dina nu bieu dina pada batalna teh tadi berarti waqaf diakurkeun kana wasiat pada batal gitu lamun masah berarti bisa pada sah misalnya gitu tah kaul unggul mah bisa wakaf dipilukeun kana wasiat diakurkeun hukumna dina jeung wasiat lamun mah memang eta wakaf dicantelkeun kana maot sakumaha nu geus dicaritakeun teh lieur heubut kumaha lamun mah ayeuna wakafna anu al-waqfu allazi laisa kal wasiat anu teu disaruakeun jeung wasiat cek ulama mah bisa diakurkeun berarti cek kaul mu'tamad mah waqaf teh bisa diakurkeun jeung wasiat di mana-mana waqafna dicantelkeun kana maot cek muqabil mu'tamad teu bisa nya waqaf wasiat gitu tah ayeuna wa ammal waqfu allazi laisa kal wasiat anapun waqaf anu teu sarua jeung wasiat palladzi yutajahu kawal nu diunggulkeun teh sihatu eta sahna waqaf
idza yatarattabu alaihi mahzurun biwajhin karena henteu kasusun kana eta waqaf naon mahzurun biwajhin ayeuna nu dipikarempan atas hiji jalan cek tadi nutina tadi kawal lamun mah diakurkeun kana wasiat berarti teu sah itu lamun mah cek pendapat anu nyebutkeun wakaf teh teu bisa dibandingkeun aya wakaf anu teu bisa dibandingkeun kana wasiat berarti sah sabab eueuh mahdzur eueuh larangan gitu li'anna nadzir karena saestuna nadzir idza qarrara di mana geus netepkeun si nadzir man yaqra'u kadzalik kajalma anu maca kadzalik istahaqqa ma syurita maka bakal ngahak ayeuna si nadzir kana naon anu disyaratkeunana madama yaqra'u tadi teh pan kumaha nada ieu wakaf kaula kana tanah misalnya kana tanah itu kajalma dina kaula ngawakafkeun kana ieu tanah jang jalma anu maca yasin dina tiap poe Jumat gitu lamun maca kaul anu nyebutkeun disarwakeun kana wasiat eta teh batal lamun mah teu nangtukeun kana naon lamun mah teu nangtukeun waktu lamun mah teu nangtukeun ukuran nu dibikeuna gitu bahkan diakurkeun kana wasiat lamun mawakaf dicantelkeun kana maot gitu ngan cekal mu'tamad lamun mawakofna anu lain sapertikeun wasiat palladzi yutajah siatu sah wae nu tadi oge gitu sah wae kumaha tuh lamun paeh pan kakeunaan ku paeh nu maca paeh terus paeh meureun kumaha eta maca kudu nu maca Quran rek maca Quran teh maot terus meureun eureun wakafna nya dawuh deui nu maca gitu penghasilan eta ka mana atuh oh atuh jadi li'anna nadzir itu sah matak sah teh sabab nadzir pengurus gitu dina kayaan model Jumat model bieu saban-saban Jumat istahaqqa masyurito ta meunang eta jalma pokona asal maca yasin dina poe Jumat meunang teh eta engke madam aya kok salagi maca lamun teu maca berarti teu kabagean gitu lamun maot fa iza mata paeh setana kororo nadzir tetapkeun nadzir nu sejen atuh cenah maca kadinya ulah saya tapan geus paeh mah nya nu paeh hudangkeun deui wah kada saterusna kitu paeh deui nu eta tetapkeun deui paeh deui tetapkeun deui itu nepikeun ka sugan nepikeun ka dajal turun terus ganti dah itu wah kada saterusna kitu ieu modal ganti deui modal itu gitu walau qala al-waqfu waqif lamun ngomong ki waqif waqaftu hadza ala fulan li'amala kadza ngomong teh gitu bahasana kaula ngawakafkeun kana ieu barang kaki anu supaya migawe anu berarti aya kait supaya migawe anu berarti lamun teu migawe anu moal berarti moal jadi meureun gitu tah ayeuna lamun mah jalma nu ngawakafkeun ngomong atuh deui nya kumaha nya da lieur gitu tunuh pamana walau qala al-waqif hadza waqaftu hadza ala fulan li'amala kadza atawa liya ta'allama aw yaqra aw naon wae kaula ngawakafkeun kana ieu barang kaki anu supaya amal migawe ieu supaya ngawurukan ieu supaya maca ieu naon wae lah gitu nyantel nama rek migawe anu rek maca anu rek ngawurukeun anu rek ngaji anu rek naon wae kumaha eta di mana ya omongan model gitu qala ibnu shalah cek ibnu shalah ihtamala ayyakuna syaratan lil istihqaq tah migawe anu ngaji anu maca anu eta teh syarat si mauquf aleh ngamilik kana eta ngahak kana eta wakaf berarti lamun mah teu migawe anu teu berhak lamun mah teu maca anu berarti teu da tadi bahasana kumaha kaula ngawakafkeun kana ieu tanah yang si obud supaya migawe naon we anu supaya ngaji kitab ieu supaya maca surat ieu tah cek ibnu shalah bahasa kitu teh supaya migawe anu supaya ngawuruk anu supaya maca surat anu
eta teh syarat jangan hak karena eta mauquf barang nu diwakafkeun. Berarti lamun teu maca teu bisa teu ngahak. Lamun ayeuna teu migawe anuna wayahna teu bisa ngahak. Itu si Ibnu Shalah. Wa yakuna jeung kabuktian eta kaul teh tausiatan eta teh jadi wasiat pikeun ki anu pikeun ki jayat nu duwi mauqufna mauquf alehna li ajli waqfihi karena arah wakafna si waqif gitu matak teu naon ge matak ayeuna eta teh jadi syarat pikeun ngahakna si jayat kana sesuatu anu diwakafkeunana da kudu migawe anu. Tapi pain ulima muraduhu lamun mah ku bahasa kitu teh dimaksud tujuanana si wakif gitu. Jadi cek sebahagian kawal eta teh kumaha? Eta teh syarat, cek sebahagian kawal eta teh tausiat, wasiat gitu. Jadi berarti lamun mah nu nyebutkeun naon? Syarat. Lamun mah nyebutkeun syarat wayahna hayang meunangkeun mauquf berhak kana eta mauquf kumaha kudu maca anu kudu migawe. Tapi lamun mah tausiat kumaha karena ara wakafna pain ulima muraduhu utuh bisa ngahak gitu bisa ngahak lamun mah secara wasiat. Jadi wasiat lahu lil amal wasiat supaya migawe gitu karena anu karena ara wakafna li ajli sholahi waqfihi. Jadi cek Ibnu Shalah hiji bisa disebutkan syarat yang menerima jangan hak. Nomor kedua itu tausiat wasiat gitu. Wasiat kasih jahit karena ara wakaf. Jadi lain syarat, kusabab lain syarat bisa bisa ngahak gitu. Lamun mah jadi syarat wayah nanti bisa ngahak kudu maca kudu migawe. Nah, tapi pain ulima muraduhu utubia manggalamun mah dimaksud tujuan wakif misalnya tausiat eta teh lamun mah syarat eta teh utubia akurkeun lamun mah memang bisa dimaksud gitu. Wa in suka kumaha lamun mah diragukeun teuing muradna teh maksudna teh naon ngomong kitunya saya syarat atau tausiat eta teh nya lam yumna al istihqaq teu naon ngahak we lamun mah diragukeun. Wa innama yutajahu paslina diunggulkeun pimala yuksadu urpan dina perkara anu teu dimaksud cek uruf naon sarful gullah fi muqabilatihi nasarupkeun penghasilan dina ngabandinganana eta anu diwakafkeun. Wa illa jadi lamun mah teu berjalan adat gitu. Wa innama yutajahu maqalahu Ibnu Shalah. Jadi syarat nanti pan kudu maca cek Ibnu Shalah itu lamun mah jadi syarton. Ibnu Shalah tafsil madkur dicaritakeun bima la yuqsadu ay fil amal allazi la yuqsadu lamun mah amalna teh teu dimaksud. Gitu. Jadi kaul unggul dina perkara dina wakaf pagawean anu teu dimaksud cek uruf itu naon diunggulkeun teh sarful gullah fi muqabalatihi nasorupkeun ayeuna naon eta penghasilan teh jangan ngabandingan radang gawena sugan eta gawena sakumaha biasa digaji ulah asal gitu supaya migawe kaulah ngawakafkeun kana ieu penghasilan barang jang jalma nu migawe anu seperti eta teh kada ulah asal mikeun kudu sesuai sugan eta gaji migawe kitu sabaraha itu. Wa illa lamun mah henteu teh kumaha jadi ayeuna dimaksud apa supaya migawe tapi pagaweanana teu puguh naon mah gawe naon tapi lamun kieu mah supaya maca anu puguh pan eta mah dimaksud supaya ngaji anu dimaksud eta mah eta mah bahwa syartun lil istihqaq bima istadharahu eta mah bisa ngahak kana kabeh itu dina perkara anu zahir sakumaha zahirkeun ku syaihuna. Walau waqafa wa awsa lamun mangawakafkeun jalma atawa ngawasiatkeun ka semah. Wakaf ka semah atau wasiat atau wakaf ka semah. Ulah ngawakafkeun kana ieu kebon penghasilanana umat ka jalma anu namung ka maneh. Semah lil warid maka kumaha surifa kira ngomong gitu aya tamu langsung lil warid alam ayak tadi al urfu pege pikeun langsung adinya suguhkeun. Gitu. Wala yuradu ala salasati ayamin mutlaqon tapi ulah leuwih tina 3 poe batas dapannya mah batas 3 poe gitu. Jadi geus 3 poe mah lewat 3 poe mah nyamah keneh nya teu bisa kadinya gitu.
wala yudfa'u lahu habun illa in syaratahu alwaqif wala yudfa'u jeung ulah dipasrahkeun gitu kasih doef naon habun sisikian gitu. Kecuali lamun mah memang aya syarat isi waqifna illa in syaratu waqif wa hal yustaratu fil faqru nah disyaratkeun kudu fakir semahna misal deui mah beunghar atuh menyemahna nah disyaratkeun kudu fakir ngabeda-beda semah gitu lamun mah fakir bikeun dina penghasilan eta lamun mah beunghar tong disuguhan dina penghasilan eta kumaha lamun mah fakir disyaratkeun fakir wa hal yustaratu fihi al faqru qala syaihuna az-zahir la cek qaul zahir cek syaihuna teu jadi syaratkeun kadinya yang kemarin tanya geus lah loba teuing capek wallahu a'lam bissawab.